Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu kasadayana mitra-mitra wakepo sejak neraskeun carita anu jejerna nyaeta si Rawing Kiwari. Mangga mitra sadayana urang sami-sami dangukeun mugia ieu acara teh tiasa katampi kalayan kabingahan. Prung urang neraskeun si Rawing Kiwari. Ari si bewok harita muterkeun panetepna ka sakabeh anak buahna. Tetepan anu boga pangaruh kuat simak jeung pangabaran memang marengan kana sorot panon pamimpina. Sakabeh baladewe peuting ieu mangrupa waktu nu geus jadi katamtuan pikeun urang. Lembur Jatisari baris diranjah ku urang. Ku ayeuna kitu dewek minta ka marane sakabeh sangkan ngalaksanakeun pagawean anu sahade-hadena sakumaha ilaharna mangsa ngalaksanakeun laku tindakan urang. Lamun memang aya nu nyoba-nyoba ngalawan geus hanteu kudu loba pikiran paragatkeun jibana. Sabab bongan dirina anu wani-wani ngalawan ka urang. Rampas barang-barang nu aya hargaan. Oge bakal keur urang dahar mangrupa beas jeung anu sejena. Korenaskeun pokona mah ulah disesakeun. Kumaha arti kumaneh caritan dewek? Arti saya agak gesan ngalaksanakeun pancen. Kabeh bareng ngajawab dina sikap anu tandres. Nandakeun jiwa anu memang geus garang jeung liar mangsa ngayakeun tindakan. Si bewok neruskeun dihanca caritaanana mangrupa lisan ti hiji pimpinan. Mangsa ngabagi pancen ka anak-anak buahna. Seperti biasa kekuatan dibagi opat bagian. Datang di bagian kidul kaler oge wetan jeung kulon. Ngan khusus pikeun si Jal jeung si Komen, aya pancen khusus ti diri aing jeung anu kudu dilaksanakeun ku sia. Jadi ku ayeuna kitu maraneh kudu hidang gesan ngatur diri sakumaha mistina. Sedengkeun aing bakal nying hareupan guru utama paguron Culabadak anu ngaran si Wikarta. Peuting ieu lembur Jatisari bakal gonjlong. Sabab dina peuting ieu pangeusi pilemuran. Bagal soak jeung kasima ku kadatangan urang. Si bewok mulak cangkeng nyaritana bet asa panggagahna di alam dunya teh. Sedengkeun di pilemuran Wikarta katingali harita geus ngariung di bale tempat latihan diriung ku murid-muridna. Diukna Wikarta dihapit ku dua murid kapercayaanana nyata Marlan jeung Sobri. Jumlah murid memang teu kurang ti 12 urang. Wikarta muterkeun panetepna teu lila terus narita. Ayeuna urang geus meunang katerangan ti lembur cintani. Yen gorombolan macan liar waktuna teh sok heuleut 4 poe ti waktu sanggeus nangayakeun tindakanana. Jadi lamun ngitung waktu dumasar kana pangalaman nu geus karanapan. Dina peuting ieu mangrupa peuting anu ditangtukeun ku pihak karaman macan liar. Ku ayeuna kitu tatan-tatan tu waspada. Sabab teu mustahil peuting ieu karaman teu bakal datang ngaranjah ka lebur urang. Wikarta eureun heula nyaritana diselang ku ngabagi paneuteub ka sakabeh murid-muridna. Bangun hayang ngajug-jugan eusi hate murid-muridna, naha kabeh geus gembleng ku rasa kawani nying hareupan ka aya nu bakal tumiba. Para murid paguron Culabadak masih keneh jempe teh nu cumarita. Sabab ngarti guruna masih keneh rek neruskeun hanca caritaanana. Teu lila kadenge Wikarta neruskeun caritaanana. Anjeun sarerea di ati ku ilmu bela diri gesan bertahankeun diri tina ancaman kajahatan. Ku ayeuna kitu, ayeuna waktuna urang nembongkeun diri salaku pribadi anu mampu ngabela pribadi. Lebih nanti eta oge bela pati ka pangeusi lembur anu memang merlukeun bantuan ti urang. Sing jadi catetan ngalaksanakeun pancen merangan kajahatan ngandung harti sikep hiji satria. Kumaha kaharti? Kartos! Kartos, Pak. Kabeh nembalang saurmana. Taina mah urang pada ieu waspada. Lantaran jumlah urangan 15 urang, ku ayeuna kitu urang atur gesan ngabagi diri bari sakalian dibantu ku lalaki pangeusi lembur memang boga kawani. Ngan ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Tetep kudu hati-hati tur tarapti sarta gunakeun akal jeung pikiran sahade-hadena. Ulah ngan ukur dumasar kana ilmu bela diri wungkul. Sabab kampuhan jurus jeung tata gerak dina ilmu silat taya hartina upamah teu dibarengan ku jalan
akal jeung pikiran gesan metakeun tareka anu sejena sangkan urang mampu aya dina kaunggulan. Kumaha? Sayaga kabehanana. Sayaga pisan diri guru. Hancurkeun para kalaman. Murid-murid Bikarta pada ngacungkeun leungeun ka tuhu ka luhur. Nandakeun hate anu geus gembleng ku wawanen. Wikarta saterusna mangabagi diri ngatur murid-muridna anu kudu ngajaga jeung nyinghareupan kakuatan anu bakal datang. Sikep jeung caritaan Wikarta memang ngandung wibawa pikeun murid-muridna anu akhirna pada leungit karisi ilang karempan kahudang rasa sumanget jeung kawani. Urang caturkeun ayeuna Ningsih anu aya di jero imahna harita teu bisa sare sigana teh sakapeung ngareret ka Darma anakna nu geus sare tibra. Deh teuing Darma anak emak. Lamun teh amatnya penting ieu di lembur urang aya kaributan. Tur bapa hidup tarung patutunggalan jeung si Bewo. Mah bener-bener salempang Darma. Sabab beda ieu hate bet sebelakan bae siga kila-kila bakal ayana bahaya nu tumiba ka bapa hidup. Kang Wikarta padahal naon untung napikeun urang ngabela jalma nulian bari urang neangan picilakan. Gusti Pangeran nu kawasa, muga salaki abdi ditangtayungan ku kasalametan leupas tina bahaya pati anu ngancam kana jiwana. Darma anak emak, bapa hidup sing salamet kasep. Sing salamet. Ningsih neuteub ka anakna bari jeung di barung rumah Cipanon. Hati teu bisa tenang malah make jeung sesebelakan segala rupa. Pugu geus dieunteupan ku rasa salempang ti kamari ieu keneh. Kacipta ku Ningsih upama parang Wikarta salakina adu hareupan jeung Gopar alias si Bewo. Tangtu mangrupa tarung anu nangtukeun gesan balitungan hutan heubeul. Hutan ka nyeri hate Gopar lantaran dina waktu ka tukang kungsi meunang wiwirang jadi pacundang tur lumangsung di hareupeunana awewe nu dipikabogoh ku dirina. Ningsih ngegebiwir handapan bet jadi nyawang anu lain-lain kabayang lamun salakina nepikeun ka anjeunna atawa keuna ku bedog lawan. Teu bisa Kang Wikarta pasti aya dina kaunggulan. Sabab baheula oge apanan si Gopar teh rubuh eleh jajaten piraku aya make jeung kudu eleh Kang Wikarta teh. Tapi lamunnya Kang Wikarta nepikeun ka kasoran kumaha wae ilakuan diri aing dina mangsa nu bakal datang. Teu Darma anaki hidup jadi budak yatim meureunana tapi aing yakin Kang Wikarta pasti unggul. Ningsih hatena bet jadi galecok nyarita sorangan. Di luar angin peuting mobuh nyecep matak tiris kana tulang. Hawar-hawar kadenge sora anjing nu babaung lir upama tangara loba setan nu ngulayaban. Kayan simpe sepi jempling jadi mawa geter pika keungin bikin pangisi lemburan. Curingkang, celeng kolebat celeng curingkang. Di antara belag-belag peuting anu ngalimpudan lembur Jatisari, katingali aya bayangan-bayangan badan anu teu beda ti kalangkang setan. Tindak jeung gerakna esturikatna keranan, nandakeun lain jalma-jalma biasa. Pugu memang para karaman macan liar anu geus mimiti ngambah arasup ka pilemburan. Akhirna geus bisa dihalangan atau geus teu bisa dihalangan. Kasimpe peuting harita jadi pahibut ku ayeuna bantrokan kakuatan ting belenterangna pakaran seukeut anu bantrok nambahan ka keung jeung sieun pikeun pangisi pilemburan. Sokomo tutas dituturkeun ku sora anu ngageronahan kanyeri alatan beunang ku pakaran lawan. Bekitu puguh hate pangisi lembur anu ngahep-hep di jero imahna masing-masing nambahan tagihurna hate maranehanana dina wangsa harita. Di antara nu keur tarung ngadu kabisa dina hal ilmu bela diri jeung olah tanaga. Katingali di tempat anu rada anggang dina lahan anu cukup lega dua jirim adu hareupan. Dua anana pada pancuh kuku dina tangtunganana si Bewok neuteut antep ka Wikarta. Nulak cangkeng bari ngusapan janggotna. Sikepna jelas bangun nguntuh pisan ka Wikarta. Paneuteut Wikarta sekeut ka hareup. Dirina geus sayaga sapinuhna geusan adu hareupan jeung si Bewok nu kungsi saguru jeung manehna.
Telila kadenge si bewok cumarita sorana anu handaruan mobuh matak sentar hati anu borangan. Wikartu, tersangka siapa tinggi akhirnya orang bisa tepung lawung, ngan jelas dewek geus lain si Gopar deui anu baheula kungsi babarengan jeung sia. Tapi ayeuna maneh keur adu hareupan jeung si bewok, jaduna gerombolan macan liar. Kumaha geus aya gagesan aja di langit dewek Wikarta. Bewok. Kuring memang geus maca ti anggalna yen anu datang ternyata Andika pisan. Ngan ku teu sangkana teh tindak laku anjeun bet jadi lulugu para karaman. Sikap Wikarta mah tetep tenang tapi pinuh kawaspadaan. Wikarta, teu kudu ngarasa kaget sia. Sabab pikeun diri aing teu hayang jadi jelema bener ngarti? Aji teh sia. Nu penting dina wanci penting ieu diri aing baris mayar hutang ka nyeri lantaran kungsi mingirang jadi pacundang. Ngan penting ieu mangrupa penting panungtungan pikeun maneh Wikarta. Sikap si bewok memang sombong pisan. Bangun anu geus yakin dirina baris mampu ngalajiwa Wikarta nu jadi lawanna. Ari Wikarta maju salengkah ka hareup sukuna geus tatan-tatan gesan ngawangun kuda-kuda jan pasangan. Wikarta, aing geus moal eleh ku sia dina mangsa ayeuna. Gade. Ngomong goblok. Teu kudu bacarita ieu mah. Pira pesat eta bedog tina warangkana. Pira pesat. Ngan kade awaskeun masing iatna lamun bedog si bewok geus kaluar tina tempat mah. Cadu make kudu asup deui lamun tacan nguyup getih lawana. Nu mata penting ieu pamungkas keur hirup maneh Wikarta. Wikarta nenangkeun getaran amarah jero dadana. Sawab dirina oge sadar sikep jeung caritaan si bewok ngahajasankan budal amarahna. Bewok. Pikeun si Wikarta moal kudu serab atawa seber jeung jejerih ku pati mangsa adu hareupan jeung anjeun jaduk rampok anu ngan ukur nebarkeun mamalaka sasama. Urang tantukeun penting ieu. Kuring atawa anjeun anu bakal ngalaman hirupan untungan. Tantu maneh goblok nu bakal kasan jiwa Wikarta. Ulah disarwakeun kayan si bewok jeung keur baheula. Eueuh hartina aing ngalalana namahan ilmu ti opat guru. Lamun ayeuna kudu eleh jajaten ku harkat seperti sia Wikarta. Maju sesetan. Maju. Ngaheab panasa teh Wikarta serepet kulilap bedogna dipesat tina warangkana. Serog maju terus ngawangun kuda-kuda nu kukuh pancu bedog dina leungin katuhun ngilang hareupeun dada. Leungeun kenca setengah nyiku. Wikarta sadar kana kaayaan lawan langsung ngagunakeun jurus badak panula. Si bewok harita meletetkeun panon semunu ngahampas. Leungeun katuh mesat bedog rubakna bari ngawangun kuda-kuda anu seseg jeung wawag luyu ujung kaayaan tantungan badana. Wikarta geus teu micen di waktu ngacorelat badana muka panarajang nu munggaran. Bedogna ngolebat lir kirat ngalah kana beuheung si bewok. Si bewok mamang geus sayaga ti anggalna bedog dina leungeunna metama pagdatangna bedog lawan. Trang silalatuan seuneuk balukar tina bantrokan dua bedog kaluar. Marengan ngajarik jeugna badan Wikarta mundur dua lengkah ka tukang. Karasa sasing sileumeun leungeun Wikarta nu nyekelan bedogna Wikarta sadar. Jelas tenaga lapisan anu dipibanda ku si bewok geus jauh maju lamun dibandingkeun jeung keur waktu babarengan aya di Argabinan. Kaluarkeun ilmu maneh Wikarta. Coba keterukeun pamisa sia teh sia. Pangarti sanga kabisa sia teh budalkeun tenaga lapisan maneh. Penting ieu ilmu maneh moal aya hartina pikeun si bewok. Montong loba carita. Lihat! Wikarta geus ngolebat di majuna rajang bedog dina leungeun leuwih cepet batan tadi ngarah kana beuheung dada jeung beuteung lawan. Ari si bewok ngimbangan para rajang lawan, tang. Kadenge sababaraha kali pakarang bantrok. Wikarta narik bedogna sabab rumasa katiti kakuatan tenaga lapisanana.
Hari-harita bareng ejeng bedog anu ditarik ku Wikarta. Si bewok ningali aya lolongkrang kosong gesan metakeun tajongan kaniga burung lawan. Cebrod kena pisan. Bangkil Wikarta harita ngabangkil mundur ka tukang. Serog ngatur di tangtungan badana. Karasa tulang igana linu urut benang panajong melawan. Aya Wikarta harita jadi leuwih iatna waspada sabab tetela anu jadi lawan bener-bener geus beda jauh mun dibandingkeun jeung baheula. Jurus anu digunakan ku Wikarta memang geus kabaca ti anggalna da punggung sisa guru saelmu. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan ku tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus anu kacida hebatna. Jurus anu teu kanyahoan ti mana meunangna. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus jeung tata gerak nu sejen anu memang lain susumbar wungkul atawa lain ngomong wungkul si bewok tetapi bener jeung kanyataan tina enggoning manehna ngalap ilmu basa jeung di arga binangun mah jauh pisan. Kakara iga nu beunang Wikarta sakeudingna mah bohong maneh nu ngaglenceng tadah ieu ayeuna panrajang aing ieu. Si bewok ayeuna manu narajang sebuk teh harita angin sabetan bedog mungguh bangbaraan kulilap kolebat sinar bedogir upama kilat ngarah kana bagian-bagian anggota badan Wikarta. Ti mimiti sirah dada beuteung cangkeng jeung suku mangrupa gerak-gerak ilmu silat anu bener-bener ampuh tur ngabahayakeun sokomo bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Tapi Wikarta oge teu bodoh dirina surti lamun balanga saeutik tangtu bakal cilaka. Badana jojorelatan di antara ti kulilapna sinar bedog lawan sakapeung kadenge sora plantrokan pakaran dituturkeun ku petelan-petelan seuneu tina dua bedog. Pikeun kasakitu kalina Wikarta kapaksa ngajaul mundur. Sabab sabetan bedog lawan aya nu datang di luar dugaan nyabet kelebah danan serebet perut kampret bodas Wikarta soek kasabet ku bedog lubagna si bewok. Untung kaburu ngajaulkeun awakna lamun telat saeutik tangtu dadana nu bakal nguag beulah ku kaseuketan pakarang lawan. Nageter hate Wikarta waktu harita bari ngareret baju kampret nanu soek parat tina dada nepi ka handap. Nya antetela si bewok lain lawanan atah ieu. Meh we bidi aing jadi korban sabetan pakarang lawan. Bener-bener geus jauh maju elmuna si bewok. Na mampu kira-kira diri aing minghareupan kakuatanan. Malah kakuatan tanaga lapisan anu dipibandana jelas lebih kuat batan tanaga lapisan aing. Nya antes sangka si bewok. Wikarta ngupat jero hatena sabab jelas karasa ina mah kahebatan si bewok mangsa ngadu kakuatan. Kumaha Wikarta? Ai Wikarta. Bisa sia teh? Bisanya. Kumaha kahebatan uling bedog aing, eta kakara bagian kahiji dina ilmu dasar pangrejahna tah. 10 jurus ampuh pikeun ngarecah badan jalma. Ayeuna awas jurus kadua ieu. Si bewok ngawangun pasangan anyar bedog lubakna ngacung kaluhur suku katuhur ada mayeke semonoker katukang leungeun kenca masekon gigireun awakna panon seukeut ka hareup. Ai Wikarta sadar kana kayaan bahaya nu ngancam dirina kudu leuwih waspada. Sabab tetela si bewok geus ngawasa ilmu dasa pangrejah 10 jurus ilmu uling bedog anu tangtu leuwih hebat batan uling bedog si bewok baheula. Wikarta sayaga diri dina jurus badak panumbal awakna rada ngarempod ka handap bedog malang luhureun sirah sedengkeun leungeun kenca nempel dina leungeun katuhu sorot panon anteb ka hareup. Iya modar si Wikarta
lihat cereng kurebat gerakan si bewok lebih cepat batan tadi. Wikarta metokkan bedogna nutupan badan tina sabetan bedog lawan, tapi memeh nepi panarajang kana sasaran ngadadak si bewok ngarubah tata gerakna awak jadi gogorentelan tu beda tiba. Bari bedogna muih lir kitiran ngarasa pasang suku Wikarta beunang. Wikarta kaget anu lain dikieuna sabab teu nyangka amun panarajang lawan ngadadak robah sarupa kitu. Untung Wikarta geus kalati sukuna. Barang ejeng datangna gulungan sinar bedog lawan, harita luncat ka luhur bari metakeun bedog ngarah kana sinar si bewok. Tapi si bewok geus bisa maca ka arahna bedog lawan. Suta! Ya! Wikarta usaha satekah polah ngabendung panarajang lawan. Bedog nutupan kelemahan anggota badan tina sasaran lawan, tapi ilmu dasar pangerjang memang hebat. Di luar kemampuan Wikarta pikeun ngakisna bedog si bewok keuna pisan nyebet beuteung Wikarta anu harita ngarempodkeun awakna ka tukang. Wikarta ngageronahan ka nyeri leungeun kencana nyekelan beuteung anu kasebet ku bedog lawan. Si bewok nyerenge seuri-seuri iblis anu ngarasa puas lantaran panarajangna keuna kana sasaran. Kakana beuteung Wikarta, sakedeung di mah awak maneh belah dua. Coba budalkeun pangabisa maneh nu jadi andalan teh. Maju sesetan atawa aing deui nu maju, Sanajan beuteung geus status sarta ngalubarkeun getih, tapi Wikarta teh jejeri sigana teh. Sikepna tetep teuneng nudung nying hareupan naon rupa anu bakal karanapan. Bewok, pikeun diri kuring geus nekat. Lamun memang kudu ajal kuleungeun anjeun, teu nanaon. Nu penting kuring geus usaha, geus ngungkulan kajahatan. Dirasa mati nu bapa maneh Wikarta. Sabab segedeng di bedog bakal ngareca awak maneh. Dadah yeuh. Lihat, sagulung sinar bodas nu mangrupa sinar bedog anu metak ka cida cepetna ngurung deui tangtungan badan Wikarta. Sanajan Wikarta usaha sateka polah mertahankeun diri sarta ngapendung panarajang lawan, tapi teu mampu. Ngadadak bedog ngacleng tina cekelan dituturkeun sabetan-sabetan bedog lawan anu ngahujanan kana sakujur badanna. Dalik deug, keburu we badan Wikarta teh namru rubuh mani getih. Caturkeun harita ningsih nu aya di jero imah kaget sabab bantu imah anu ngagudobrak ti luar. Anu memang si Jalil jeung si Komet anu harita datang ti nyulik ningsih, nuyu jeung parentah si bewok teh. Sayan, rek naon datang asup ka imah teh sapan? Saha? Jalil jeung si Komet ngan ukur silih reret duanana saleuri bari terus si Komet nyarita. Teu kudu loba tatanya ieu namanya Nyai. Wayah namilu jeung akang sabab Nyai geus kuduna ninggalkeun di tempat. Si Komet jeung si Jalil langsung ngarejengan ningsih anu masih kene kaget ku eta kayaan. Darma nu keur sare harita jadi hudang ningali indungna keur direjangan ku dua lalaki. Darma jadi kahudang kawanina. Langsung harita ninggang beuteung si Jalil nepikeun ka seueur angana ditotog ku Darma. Muru waktu di Barung jeung kaget sarta amek Jalil geus teu mikirkeun yen Darma teh budak leutik. Suku katur si Jalil metana jong satarikna kana puceli Darma disusu ku sabetan bedog kana babeuhung Darma. Najan nya kabeunangan ku tonjongan atau ku tajongan Jalil. Tapi Darma teh saeutikna geus dilatih dasar ilmu silat, nyaho bahaya anu datang gancang micen sirahna nyingkahan sabetan bedog lawan. Tapi lantaran gerakan si Jalil memang cepet, akhirna celi Darma belah kenca benang kasabet rampung bagian luhurna disabet bedog si Jalil. Bangkiung Darma ngabangkiung mundur ka tukang awakna. Leungeunna nungkup ceuli kenca nu karasa peurih jeung nyeri sarta getihna. Blak nangkarak panon jadi ranyai kararoneng, puguh ditajong satarik nelebah puceuli untung teu marios oge sirahna. Gep. Harita ningsih harita direjengan deui kuduaan. Setan, jahat, kecil. Lepaskan naon ieu. Dikakayana ieu lepaskan kurang ajar. Lepaskan. Ningsih barontak hayang ngelepaskeun diri, tapi si Jalil jeung si Komet memang bedas tanagana.
Akhirna bari jeung jejeritan harita Ningsih teu disawalakaya dibawa keluar. Memeh Darma kapaehan masih keneh ngadenge sora jeritan anu jadi indungna, saperti kayang Wikarta mangsa ngaraksakeun ka nyeri dina sakujur badana anu geus mani getih masih keneh bisa ngadenge sora pamajikan anu jejeritan beuki lila beuki ngajauhan. Sanggeus beres ngalaksanakeun maksudna mangsa ngerampasan harta banda pangisi pilemburan tur anu ngawalan atawa nu dibinasa, harita si Bewok mere parentah sangka ninggalkeun eta patempat. Si Bewok ngareret ka lebah Wikarta anu ngabebengkang mani getih. Dina luhur lemah si Bewok nyiduhan beungeut Wikarta bari nyarita. Hah, peh, rasakeun kumaha ngeunahna kojor. Pamajikan maneh si Ningsih bagian aing Wikarta. Ayo balik barudak. Ayo balik. Balik. Ayo. Ayo balik. Sabal aing neuleuh oge. Nam, balik.